Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya. Ulang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngebantu nyejara carios Jawarati Gunung Halimun atanapi si bedog rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco ka dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap pirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita Jawarati Gunung Halimun. Sok kaparayun sadayana. Tekung sirila si kempreng anu rek ngajual hasil papadog dari peuting tinggeus ini tue lempang ngaganeang bari mamawa gemolan ninggalkeun pamukiman. Kocapkeun deui sabda anu keur asruk-asrukan nyusut tapak lacak bangsat. Bet aya ku kabeneran sabda anu keur jongjon lempang teh. Radak maneh curing hak lantaran katempo aya nu ngacuring kang. Basa disidikeun teh tetela geuning cenah jelema lain sato. Ai jelema geuningan bari mawa gemolan sagala rupa. Enya mun teu salah mah eta jalma teh nu kungsi datang ka lembur aing eta mah. Enya bener jalma nu ti heula boga maksud maok si rompang teh. Enya katampo leungeun lagi kempreng tuh. Ceukeureun teh sate sabda kituna teh bari lempang we lalaunan kakatayepan nuturkeun ka si kempreng. Sedengkeun ari si kempreng anu keur jongjon lempang teu yeuh sadar lamun keur ditutur-tutur ngan bae mata kreuwas atuh lantaran basa tepi ka jalan satapak. Ujuk-ujuk aya nu ngajleng ngadang halangan jalan. Aduh sia, mani reuwas. Saha sia teh euy? Si kempreng maneh ngagebeg reuwas bari jeung ngajang hok. Tetela geuning ari disidikeun mah anu megatan teh tayalian ti sabda teh ya. Nah cenah bet ku diparengkeun eta sabda teh ngalanto ka eta leuweung sagala rupa. Nah rek naon cenah sabda teh keur naon aja di eta leuweung. Kapanan sabda mah urang jauh ti lembur Cibaraya heubeul. Nah geus poho ka kuring. Kapan kuring teh sabda teh? Maneh jalma nu kungsi datang ka lembur arek nyokot si rompang. Enya aing ge teu poho ka maneh. Rek naon sia datang ka ieu leuweung? Datang ka ieu leuweung ku ngajak keur neangan bangsat anu geus kagarong jeung nandasa urang lembur di situ. Aya ku kabener kuring papanggih jeung maneh di dieu. Boha-boha maneh teh garong nanya. Ngadengi jawaban sabda sarupa kitu si kampreng teh maningah ulang. Sakedapan mah ukur melong we eta peuti lapok tu nembalan deui. Ulah sangeunana sia cacapek teh. Tadah tuduh tanpa bukti nyangka tanpa kenyataan deuleu. Kawiri-wiri di ieu leuweung teh ukur aya sia bari tapak suku jalma jahat nu teangan teh asup ka jero ieu leuweung jeung di kapan maneh teh garong anu geus nyokot si rompang. Kan hanjaka bedog si rompang nu dicokot teh bedog palsu. Kurang ajar sia sabda. Ulah kemawani deuleu hayang kojor sia teh euy. Kuring mah hayang nyangkalak sia lain arek coroh kojor. Katempo si kempreng teh beungeutna maneh nyeak beureum. Panonna mani molotot huntuna mani kekerot geus kahudang amarahna. Atuh terilah si kempreng teh laju we ngamatak ajian halimunanana. Ieu jalma nu ngaran sabda teh kudu sagancangna ditindak. Sabada ngarapal ajian halimunana geus ngarasa yakin mah tangtu we cenah musuhna teh moal ningalieun ka manehanana. Eta si kempreng teh laju ngacorelat maju darajang. Corocos beso balati rek ditojoskeun kana dada sabda. Tapi sabdahan teh kapangaruhan ku ajian halimunan. Basa mireunge eta musuhna rek nojoskeun balatina kentak we atuh ngajleng ngakiwar plos atuh balati teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Puguh we atuh si kempreng teh maneh ngaranjuk kaget tetela geuning eta sabda teh henteu kapangaruhan ku elmuna. Alah cilaka ieu jelema teh ngadeuleueun ka aing. Teu kapangaruhan ku ilmu halimunan.
Cek si kempreng kitu nate bari kentak dewe narajang. Kiwari mah balati nate arek disabatkeun kana beuheung. Ngan oroka ya sabda ge leuwih rikat. Eta balati teh nyamos dewe teh henteu kena kana sasaran. Samalah kiwari mah sabda males narajang. Beureub katuhuna arek dihantemkeun kana careham. Kentak atuh si kempreng ge mana ngagajleng ka tukang. Plos. Ngan oroka ya teh kanyaohan. Sabda nyusul tepus panarajang. Dampa sukuna teh tajongkeun kena pisan kana ika burung. Hiuk jebrot. Pangkiung. Si kempreng teh nepikeun ka ngarampe walatu memehan we ngagebru rubuh. Alas ya kurang ajar. Sok sia rek kumaha ayeuna. Kurang teruskeun deui kurang ajar. Bener-bener sia teh geus bosan hirup. Modar sia sabda. Kituna teh sakila teh si kempreng teh ngalungkeun peso balatina. Balati mah nyuruwuk, tapi sabda mah tetap tenang we. Nempo balati nu nyuruwuk teh laju ditewak. Kep. Beunang dicakel. Nu kieu mah kaulinan budak euy. Yeuh, rasakeun yeuh, pawales ti aing sia. Belesat, balati itu dialungkeun we dipulangkeun kanu bogana puguh we atuh si kempreng teh mani reuwas. Data balati teh leuwih cepet batan tadi. Ngan masih untung si kempreng kaburu ngejat. Celep atuh eta balati teh nancelep kana dahan kai. Sakedapan masih kempreng teh ukur molohok mata si meuteun. Reuwas kareureunnakeun. Dina kayaan si kempreng masih keneh ngahulang. Sacurelat sabda teh maju dina rajang. Puguh we atuh si kempreng teh kiwari mah henteu kaburu nyikahan eta panarajang. Beureub sabda teh keuna pisan kana careham si kempreng mani ngajebrot. Jebrot bangkieung karahasa. Carehamna asa nyengsol memehan we si kempreng teh namru. Aduh, alah. Karasa ye nama. Yeuh, urang tamahan. Gajleng hiuk cekuk. Beuteung si kempreng teh beunang disorok. Ngep, si kempreng teh mani buri albun jeli. Karasa manis seueul. Alah. Tapi teh cukup ukur sakitu. Dampalengan sabda teh dipake ngetik eta punuk si kempreng. Jebrot, gebruk. Udupruk si kempreng teh ngudupruk. Bari aduh-aduhan nahan ka nyeri. Aduh. Ampun sabda, ampun. Nah, kalah ka ampun-ampunan. Asok, lain hudang deui. Ampun sabda. Kuring rumasa kateter le jajaten. Lamun sia rumasa kateter le jajaten. Udah talu ka aing deuleu. Hei, bejakeun deuleu. Sabara urang anu daratang ka lembur di situ teh. 8 urang ka asup kuring. 8 urang. Enya 8 urang. Di mana batur maneh? Ayo, gancang tuduhkeun. Lamun coba-coba ngabohong. Iya bedog, bakal dikereselkeun kana beuheung. Ampun ulah. Enyakeun. Kuring bakal dituduhkeun. Batur kuring anu tujuan teh aya di tengah leuweung. Hade lamun kitu mah. Asok, ayeuna jajabkeun kuring. Balad maneh kabeh kudu dicangkalak. Nya. Hayu. Curung kunung si kempreng teh maksakeun hudang. Mayana kudu ngagugu we kana pamenta sabda. Arek nuduhkeun we cenah. Di mana padumukanna Batasim saparakanca. Sabda nunuturkeun si kempreng asup ka tengah leuweung teu diladuana teh geus tepi we. Kapadumukan Batasim sabarakanca katempo. Imah basajan di tengah leuweung. Nah itu tempat dumuk matuh maraneh teh. Nya bener. Bener teh salah sabda. Nah batur maraneh teh araya di imah. Aya teu kamar mana-mana. Puguh kuring anu indit mah. Alus lamun kitu mah. Wayana sia ku aing bakal ditalian di dieu. Dirangket. Batur maraneh kabeh kudu dicangkalak. Si kempreng henteu nemalan. Jeung deui henteu walakaya basa ditalian ku sabda. Sabada nalian si kempreng mah curelat. Sabda teh ngadeuketan ka eta imah. Celekedeg kiwari manang tung dihareupeun eta pakarangan imah. Bari merhatikeun kaayaan.
tekung sila sabda tepok atuh kadenge cacarita. Kasa kabeh nu aya di jero asok gancang keluar. Yeuh, aing si Sabda anu bakalan nyangkalak maraneh kabeh euy. Pukuh we atuh batasim sebarakan janu keur aya di jero imah teh mani ngaran nyubuk kaget. Sok komo basa ngadenge ngaran Sabda. Hiji ngaran nu geus teu asing pikeun Batasim mah. Batasim manehna penasaran. Laju we nong keluar. Barang ditoong teh bener we bre katingali Sabda keur nangtung. Ai geningan aya si Sabda datang ka dieu. Cilaka. Narekna naon nya? Moal kitu babarengan jeung tentara ceuk Batasim manehna reuwas kadatangan ku Sabda teh. Atuh anak buahna ge mani caloloho kaget. Cilaka bah, aya si Sabda geningan. Bener atuh si Sabda euy datang ka dieu. Narekna naon atuh? Wah euy. Rek nyangkala kurang. Ayo euy. Urang kudu saya ka diri. Si Sabda teh kudu diungkulan we. Daek urang teh kudu ngalawan. Ceuk Batasim marentahkeun kana buahna. Pikeun taratan-tatan we saya ka diri pikeun yang hareupan Sabda. Sakabeh anak buahna Batasim teh kupkap kana badieuna. Sabada geus ngarakel badieu mah. Batasim teh marentahkeun we kana buahna. Badieu cenah teh Sabda teh badieu. Basa panto dibuka. Berebet atuh dibabageun ku pelor anu teu pating hayang pating balesat. Arek nyasar kana awak Sabda. Tapi Sabda nu geus taki-taki panenna sae ka diri. Cung cacing ceting gahan pelor. Bari sakabeung mah eta pelor teh ditakis we make si rompang. Atuh mani pating pelentrang, pating buricak, pating gurinyai. Batasim sabarakan teh beuki panasarahan teureun. Berebet, cidor, bari teh geus dibekaskeun deui ka sababaraha kalina. Tapi tetela Sabda teh masih kena bisa nyinggahan eta pelor. Malahan mah Sabda teh kanyahoan ngagajleng kana lawang panto, blus asup ka jero. Puguh we atuh Batasim sabarakan teh mani reuwas. Kapaksa kudu nyang hareupan Sabda. Terus Sabda teh tarung diurup ku sababaraha urang anak buahna Batasim. Tapi Sabda teh sakitu hebatna. Teh tau we atuh ajan diurup ku sababaraha urang, Sabda teh tetep tagen malahan madina waktu nungan sakedeung geus loba anu pating carungkal pating carengkang. Batasim reuwas ningali kitu mah. Manehna ge milu bantuan narajang hiu. Podog Batasim disabetkeun arek nyamet kana beuheung. Lang ditakis ku si rombang peletok atuh eta pedog teh potong. Bari sakirat Sabda teh metakeun dampal sukuna. Hiuk jebrot berang pisan kana dada Batasim cengkang keburu. Jelang anak buahna Batasim kiwari marek ngabongohan. Hiuk dua pedog teh arek ngadek kana punuh. Tapi Sabdahan teu cileureun. Laju ngapalikeun awakna bari nadah ku pedogna. Trang pedog musuh teh nabikeun ka parotong. Hiuk jebrot cilewet. Sabda miheulaan maju narajang. Aduh. Allah. Nempo anak buahna nu pieung geus pating carengkang. Batasim harita manehna ngagajleng arek ngarontok ka Sabda. An orokaya. Sabda leuwih rikat dampal sukuna teh nyejek kana beuteung. Jebrot prangka. Batasim teh atuh menimburi alabun joli. Sok rek kumaha sia Batasim? Teteh lageningan sia. Nunggis ngagarong kalamur di situ teh. Nah, ayaku teu euy. Nah, sia teh masih kena jadi goromolan ieu teh ha. Kituna teh bari Sabda teh ngantelkeun seseket bedog kana beuheung Batasim. Puguh we atuh Batasim teh mani ngalapar reuwas. Inggis eta bedog teh dikereselkeun kana beuheungna. Arteg rumaja. Ayeuna mah geus eureun jadi goromolan teh. Tapi hari ngagarong kalamur di situ mah. Nya di aku ku abah teh jang. Ampun. Ulah ditandasa. Ulah coba-coba ngabohong. Nah bener. Maneh teh eureun ti goromolan. Bener. Abah sabarakan teh geus eureun. Geus teu jadi goromolan. Ngan bae ceuk tadi ke rumah sari jadi garong mah.
Jadi geus lain gerombolan atunya. Tapi nah beuteun. Keur naon diteruskeun oge. Hiji eueuh artina. Jeung deui kapan dunungan Abah teh kapan geus dipayahan ku maneh sabda. Loba batur Abah nu geus pararae. Jadi leuwih hade ge mina dileumpangan we. Leuwih hade ge jadi garong. Nya nu nguntungkeun kana kepentingan pribadi daripada kudu melaan untuk para ruku. Tak kitu bisa yang hafal mah. Eureun gerombolan kiwari jadi garong. Eta pagawean anu sarua jahatna. Wayahna Abah sabaraha kanca bakal dibawa ku kuring, bakal dipasrahkeun kana berwajib. Iye, ulah ampun jang sing karunya ka Abah. Abah ulah nepikeun ka ditewak dipasrahkeun kana berwajib. Wayahna lantaran ieu teh kapan nagara hukum. Setiap jalma nu geus ngalanggar kana hukum, geus nyieun tindak laku kajahatan, kudu narima kana hukumanana. Ampun atuh, ulah dipasrahkeun kana berwajib. Kuring kabehanana di dieu arek babalik pikir, arek insaf atuh, eureun jadi jalma jahat. Najan maraneh kabeh arek babalik pikir, arek ngeureunnan tindak laku kajahatan, tetep tiap tindak laku kajahatan kudu ditebus ku hukuman. Maraneh kudu tanggung jawab kana rupa anu geus dipigawe. Naon rupa anu geus dipilampah. Jadi Abah sabaraha kanca tetep bakal dibawanya jang. Bakal dipasrahkeun kana berwajib. Bener. Wayahna Abah sabaraha kanca kudu milu ayeuna ka kuring, bakal dipasrahkeun kan berwajib. Abah kudu milu ka lembur di situ. Kabeneran. Di ditu teh kapan kuring ngebarengan jeung tentara. Batasim sabaraha kanca teh manireuwaseun. Alah jang ulah dikaitukeun Abah teh kumaha lamun ditembak ku tentara. Wekaning nya kapan tentara teh musuh gerombolan. Tentara oge moal arek nembak teu bubuguh. Sok moal lamun apal Abah teh geus serah bongkokan, geus ngaku kana kasalahan. Ieu teh negara hukum. Pasti Abah sabaraha kanca teh bakal ngaliwatan heula pangadilan pikeun narima hukuman anu satimpal. Daek teh daek. Eta hukuman teh kudu ditarima kalawan kaikhlasan. Nyari gitu majang. Ngan panuhun Abah sabaraha kanca teh ulah langsung dipaehan. Nyakeun Abah daek tanggung jawab. Bakal narima kana sakabeh hukuman. Alus sama kitu mah. Ayo, gancang keluar. Lantaran batur maneh oge si kemreng geus leuwih teu heula beunang ku kuring. Batasim sabaraha kanca teh laju we tu digiringkeun ku sabda. Bener we. Si kembreng teh geus kasampak meunang ngaborogod. Batasim kiwari mah ngarti. Pangna sabda nepikeun kadinya teh boa-boa cenah. Sabda teh pasangro kejeung eta si kembreng. Bisa jadi sabda teh kabeneran we cenah keur bebarengan jeung tentara anu keur merangan gorombolan. Ngan basa meureun ngadenge aya kajadian kagarongan di lembur teh situ. Sabda teh boga maksud we pikeun neangan jalma jahatna nya nepikeun ka tepi ka eta leuweung. Batasim sabaraha kanca teu bisa kukumaha. Ngagugu we basa ku sabda teh dibawa ka lembur di situ. Seresan soman tripon kitu urang lembur di situ teh atuh meni bunga nu lain dikeun lantaran teh geuning eta sabda teh geus hasil nyangkala ke jalma jahatna. Teu saeutik anu muji kana kahebatan sabda. Alah, tinggal itu nyai. Itu bangsatna digiringkeun ku jang sabda. Hebatnya teh jejaka teh. Cacak-cacak ukur ngan ku saurang gitu. Bisa nawak jalma jahat. Anu sakitu kejam jeung telengesna. Enya bi, hebat teh Kang sabda teh nya. Lihanti, kasep, gagah. Enya nyai. Lamun seug eta jang sabda masih kena lerengohan. Terus daek ka bibi mah marek pasrah we daek jadi pamajikanana lain nu karua ge keuna naon. Ambil ke sami atuh ce. Tetela kasepnya eta Kang sabda teh. Iya. Enya nyai. Pokona mah gagah kasep. Nah urang mana cenanya eta sabda teh. Nya duka atuh ce. Sesarengan sareng tentara geningan. Tapi nilik dina kayana mah lain tentara eta sabda mah. Ngan bae meureun nyai. Nyata sabda teh jawara ieu jawara. Anu ngabantu ka tentara. Enya jiga mah cek kitu. Eta Kang sabda mah ukur ngabantu ka tentara teh. Tuh tinggal cek
itu nu jahratan aya 8 urang nuju dijagrakeun ka pasaresan. Bener we, Batasim sabaraha kanca teh katempo nangtung mani ngabaris di hareupeunana Sersan Somantri nangtung mani ngabaregah. Oh kadenge Sersan Somantri teh carita, jadi maraneh teh nunggeus ngabangsat ka ieu lemurnya. Laras pisan bah. Tapi saya teh asa kungsi ningali. Moal kitu, maneh teh gorombolan anu kungsi bentrok di Ciparai teh. Laras sumuhun kawit nama jisim abdi teh gorombolan. Namun ayeuna parantos diren. Henteu ngagabungkeun deui sareng gorombolan. Leres pisan, Bah. Ieu komplotan Batasim sabaraha kanca teh terus keluar di gorombolan. Maranehana teh mindah pileumbangan jadi garong. Lamun ieu Batasim sabaraha kanca geus eureun di gorombolan. Alus salamun kitu mah. Tapi saya hayang nyaho, nah maraneh apa kabatur maneh atau komplotan gorombolan anu aya di wewengkon. Sakaterang jisim abdi mah. Nya di wewengkon teh ukur gorombolan nu aya di leuweung kolot we anu dipupuhan ku Pak Mad. Tah kitu Pak. Jadi teu apa ka gorombolan anu sejenna. Ampun balaras teh terang. Ari ka gorombolan nu dipupuhan ku Pak Mad mah mun terang. Malihan mah kungsi ngahiji. Ngan bae jisim abdi sabaraha kanca misahkeun diri we. Nya milih jalan nyalirah. Sersan Somantri teh unggut-unggutan. Tekung silapok cecarita ditujukeun ka Batasim sabaraha kanca. Komplotan gorombolan di leuweung kolot geus ditumbes, kabeh geus tumpurudes. Untung wae maneh teh geus misahkeun diri ti eta gorombolan. Lamun seuk masing hiji mah pasti bakal ngaranapa nasib anu sarua. Tapi sanajan maraneh geus eureun kaluar ti gorombolan, tetep kudu narima hukuman. Maneh bakal dipasrahkeun ka polisi nu aya di ieu wewengkon. Sumuhun Pak mangga jisim abdi ge bade tanggeng waler. Namung asal ulah di paehan di dieu we Pak. Nya jisim abdi mah parantos diren jadi gorombolan mah. Nya ku saya bakal dipasrahkeun ka polisi. Ku kituna ayeuna mah sok mariru naek kana mobil. Ayeuna keneh ku saya bakal dijajabkeun. Mun mangga Pak kumaha saya nawe ngiringan jisim abdi mah. Geus kitu mah tu Batasim sabaraha kanca laju dikiringkeun ditaekeun kana mobil. Pun kitu deui Sersan Somantri sabaraha kanca kaasup sabda. Naringgalkeun lembur di situ we. Arek marulang deui cenah ka Korami Rangkas Bitung. Ngan bae memeh mulang teh arek ngajajabkeun Batasim ka sabaraha kanca kanu berwajib. Euleuh mitra waktos na parantos teu nyekapannya. Sagala urang tunda jajar carita jawara ti Gunung Halimun atanapi si bedog rompang duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana nya puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak